pergerakan aja nih. Nah, si bangsa tete mau terus si Bahmet. Terus. Nah, pas asup ka imah Bahmet teh, si bangsa tete aja nih cek cucu anak incu Bahmet. Tadi teh jing bangsa teh lompat teh ka dia. Bangsat. Heeh. Belum udah gak? Tah jing dia berarti dia lah. Nya ayo. Mana bangsat euy? Hah? Bangsat? Bangsat naon? Ya, tadi cek marene aya bangsat tempat ka dieu. Oh, eta mah orang makar ngapalkeun bobodoran. Tip. Nah, teu bener lain ka hayu mah. Lah, pedagog mintul kok ditemong-temong. Ieu kan tips ya teh. Acara bobodan di mana Pak itu, Pak? Kayak jangan Agustusan tip. Agustusan kok udah kene kapan bulan deh. Ye, pangaja ame realistis bobodarana. Realistis dari panglabar senolin, Pak. Nah, nanti saya tasuk tapo gu. Real Madrid atau tema kasep. Nah, eta Pak, hilap abit. Kaman Tip? Balik jeung di dege kesel ya manduk. Sahenteuna we atuh aya pergerakan. Winggerek baliknya. Ini main tinitasnya ka dia ieu. Di bahanana tuh sia teh ka dia teh pas. Murung we. Ya jalan mana pulang ada rezeki cur nasok di lamotan. Kemana aja muka sarupit dia sok lemur. Oh itu geng baru dak teh. Mana di tanganku aing jatuhnya ada di sini. Si Indo naik enggak? Biarin lah hidup aing kumaha aing we. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Geus lacan di deu. Geus lah. Ke bahan naon di deu teh? Ah menghulung we nilai lewat-lewat. Oh nya me kat awe videoeun aja. Heuh pugu. Awe naon nya ayeuna urang ge ngame babay menang duit. Ngemis yuk. Ah ngemis. Hah, tuh kos jalma itu tuh. Ulah euy sakirana urang kuat keneh mah. Heuh coba tahu ge. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ari geus digawe naon? Gawe naon atuh? Ya tutur kan ieu. Mis kene atuh tipi mah. Oh nya bener sia mah. Beda ieu mah. Naon atuh? Ya temponya. Tuh, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jalma model kieu mah biasana mah lillahi. Hiji dua tilu. Nah, eta Pak, hilap abit. Hiji dua tilu. Ya temponya. Dua tilu. Mana bang sadak? Aku anjing. Ini dia ya. Triknya ya, tapi ya. Merengek angin betul.
tilu. Orang itu tangan gua, katanya ada di sini. Anjing. Langsung dia koplok kan kayak gitu anjing. Kalah menganjing.